nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadits. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu wa habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Tipanya bangga barang sasarangan menjadikan syukur orang ke Allah Subhanahu wa taala. Anu parantos masihan ka urang pirang-pirang terutama nikmat iman sareng nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah pada nikmat tersebut orang sadaya masih senantiasa kembali ia tempat anu mulia ku Allah. Mudah-mudahan kepada orang sadayana aya dina cucuran rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat sareng salam mugia dicurah limpahkeun ka junjungan urang yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluargana, para sahabatna, mereka orang sadayana salaku umatna. Mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah urang kenging syafaatna. Amin. Setiap acara dilajenkeun mangga urang sasarangan ngaoskeun shalawat ka Kanjeng Nabi urang. Mudah-mudahan tina aosan shalawat urang ieu mudah-mudahan jaga di yaumil kiamah urang sing syafaat ti hatanna. Amin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Eta ayat Al-Qur'an anu sok dibaca palebah naikeun khotib. Eta ayat Al-Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sanyana Gusti Allah dan para malaikatna yusholluna 'alan nabi, paraca sholawat ka Kanjeng Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Jalma-jalma anu ariman bersalawatlah haranjeun ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sareng macakeun shalawat ka Kanjeng. Tah jadi aya perbedaan. Beda sareng parentah-parentah anu sanesna. Parentah maca sholawat sareng parentah nu sanes-sanesna aya perbedaan sakadih. Urang sadayana diparentah salat teu Allah. Parentah. Allah marentah kana salat. Aqimus shalah, dirikanlah salat. Allah marentah salat ka urang. Allahna salat teu? Allah salat teu? Terus orang diperintah ngajakan ke Allah wa atu zakat, diperintah ngajakan ke Allah. Allahna ngajakan teu? Teu. Merintah puasa di bulan Ramadan, Allah ka urang sadayana. Allah puasa teu? Tapi beda perintah karena sholawat mah. Sakumaha cek dauhan Allah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah jeung para malaikat
banyak maca sholawat ka Nabi. Kukituna ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Maka jalma-jalma anu ariman maca sholawat maneh kabeh ka Kanjeng Nabi sareng ngaoskeun salam ka Kanjeng Nabi. Beda perintah puasa, perintah sholawat mah Allah pun maca sholawat, ya. Maca sholawat di para malaikat juga maca sholawat na Allah mah merubikeun kita rahmat, merah rahmat, lain doa. Mangga urang sasarangan sholawat pada Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Satacana dikawitan kana sakumaha balagan eta ngaoskeun kitab Salafinatun Najah terutami pisan Said Abdi selaku pembaca pemurah nyuhunkeun dihapunten saking maklum tina sadaya kasalahanna terutamina ka para kasepuhan para ustaz nyuhunkeun lautan hampura anu saaya sami sebagai awli dia sejak telah ilmu. Mangga urang teraskeun kana pembahasan anu salajengna dina pasal kitab Salafinatun Najah nyaeta bagian pasal ka-8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon utawi ikilaiki iku sawiji pasal. Mujibatul musli sitatun utawi pirang-pirang kang ngawajibaken ing adus sitatun iku nenang. Ilajul hasyafati sawiji manjingaken hasyafah fil farji ing dalam farji wa khurujul mani lan matu mani wal haidul lan haid wan nifas lan nifas wal wiladatu lan wiladah wal mautu lan maut. Faslun ayeuna nincak kana pasal anu nomor kasalapan dina kitab Salafinatun Najah. Mujibatul musli nyaeta insyaallah bade nerangkeun anu ngawajibkeun kana adus kana mandi junub. Dia diterangkeun mujibatul musli sitatun. Ari anu ngawajibkeun kana adus eta aya genep. Aya kan? Genep. Aya genep. Bener eta genep? Bener. Bener ya? Urang mandi kira-kira sok sabab naon bae eta mandi? Hareudah. Dekil. Mandi dia mah lain nerangkeun mandi ku sebab hareudah. Lain rek nerangkeun mandi ku sebab rek gawe, rek sakola, rek ka kantor lain. Tapi di dia nerangkeun mandi wajib. Mandi wajib jumlahna aya 6.
Mana hiji-hijina ilajul hasyafati fil farji. Anu kahiji wajib adus ku sebab ngasupkeun hasyafah kana farji. Kira-kira bahasa kitu kaharti henteu? Kira-kira hiji wajib adus, jadi lain menang lain sunnah ieu mandi. Tapi wajib artinya doraka dosa lamun teu mandi. Jeung ka dituna moal sah migawe ibadah terutamina salat. Hiji nyaeta kusabab ngasupkeun hasyafah bil farji kana farji. Kira-kira bahasa kitu teu kahati nya ku pemuda nya. Kudu dijelaskeun bae. Ari hasyafah naon hasyafah? Pan bahasana aya zakar, aya hasyafah sarua tah teu saeta zakar jeung hasyafah. Naonnya zakar, naonnya hasyafah? Makana kudu ngaji pemuda nya. Sarang parji, terangkan parji. Iya bahasa sopan. Bahasa sopan. Lamun bahasa urang itu. Upami bahasa urang nama antara hasyafah jeung zakar beda saeutik. Upami zakar mah keseluruhanana. Eta disebutna zakar. Disebutna zakar atau nabi sok disebut larangan lah. Larangan lalaki hasyafah nyaeta tertuju kana larangan lalaki hasyafah. Lamun parji tertuju ka larangan awe. Itu beda hasyafah eta. Tapi hasyafah mah bagian dari zakar. Ya eta upami eta mah meureun helmna tah eta hasyafah ya. Aya helman ya. Nah, ketika seseorang baiknya haja atau tengah haja sadar atau tersadar terus ingat rek kaluar mani, rek teu kaluar mani itu semet hasyafah komo kabeh mah mebes. Nah ya eta wajib adus. Jadi ya surahanana seueur ningali kana tengahna. Ai farji kana sawaun kana qubulul mar'ati au bahimatin. Tah teu dieu wajib adus kusebab asup hasyafah kana farji lain bae ka manusia ka bangsa Adam atawa ka awewe. Tapi au bahimatin atawa ka sato hewan. Wajib adus eta. Wajib. Punten kana embe gitu keur ngangon, penting nempo HP, pana HP loba sagalaan. Najan teu dibuka ge hiji eta antara madarat jeung maslahat. Kadang-kadang ditempuan anu madaratna. TikTok. Majikan teu boga. Nama eta mah bahimah eta satu hewan. Kebo tah, embe tah, kotok tah. Atana be kucing tah. Kana parjina hewan, parji awewe ya. Embe awewena, kebo awewena. Ana hewan malah kebo bikangna, bikang bae. Embe bikangna, sapi bikangna eta tetap wajib adus. Sanajan teu keluar mani. Komo keluar mani mah sampai ke bebeudeuyan ya. Oh. Atawa henteu kana parji mah lewat lubang hareup bobogaan awewe lamun manusia, lamun hewan bobogaan bikangna sato. Henteu au duburihi mah atawa kana duburna.
kana duburna tetap wajib adus. Wajib adus. Rek ka jelema atawa rek ka sato hewan wajib adus. Asal asup eta saukuran helm eta napi huluna tetap wajib adus. Atawa kana henteu ka awewena atawa ka bikang nama lamun sato teh mah kalalaki tapi lewat dubur tetap sanajan kalalaki eta hasapa asup kapada lalaki gitu. Naon bahasa kuari mah ya punten homok punten ya upami homok gitu masuknya lewat dubur lalaki eta tetap wajib adus kudu ingat wajib adus sebab kewajiban sholat kudu suci tidak ada segede adus rek gede rek leutik sogirin au kabirin rek leutik tah lalakina au kabirin atau gede tah dewasa lalakina tetap wajib adus rek lewat parji atau lewat dubur eta tetap wajib adus hiji karek atawa rek kanu hirup atau rek kanu maut hayyin au maitin rek kanu masih hirup tah masukkan hasapahna baik lewat parji maupun lewat dubur ataupun kanu tos maut kamayit mas maut itu kehukuman berenya tetap wajib adus terakhir eta papanggih wal panggih deui maut punten nya abdi hayang cacaan heula akhir tinggal kemandian ya nggih eta punten eta tetap sanajan kamayit kanu tos maut wajib adus baik lewat marji maupun lewat dubur. Atanabi au duburi nafsihi atanabi lewat duburna sorangan anak tuh hari itu ku panjang-panjangan eta bisa di muter kaburi misalkan ya nah penting gituan nih jawaban geus kerasukan setan pikiran geus mesum be pokona menaon bae ya Gedebog tak kacau kan ya udah paham nang laki itu man nang nih tiang listrik gitu makanya aya hukumna yang ngasukeun kana naon eta kana takal jauh kana tiang listriknya ngalap suka mencari keenakan sehingga keluar mani tetap wajib adus kitu kadua tambah sanajan ngasukeun zakar hasapah kana takal caur tetapi karena tiang listrik tapi keluar balik ya nuka dua ya nuka hijina aja wajib harus kudu bener-bener ibadah teh au duburin nafsi tetap wajib harus karena dubur sorangan anak bisa gitu jajal bae tetap bisa cenah upamina sebab urang tah hukum agama. Jadi ya aya lapan da punten sanes jorok diterangkeun hukum isi kitu ngarasa kitu kebel ngadudah arek maksiat arek ngagusur pamajikan beuki kitu banyak lain deui urusanana kitunya ngalapsukana mungkin lewat kitu mencari kenikmatan ngasukeun hasabahna kana dubur soranganana dipengkolkeun ditilapkeun eta tetap wajib adus ya wajib sanajan urang doraka ya doraka tetep bae urang kudu ngalaksanakeun hukum agama mah wajib adus wajib salat kabeh ge anu sok rajin salat dijamin sama doraka sah jalma anu terlepas tina dosa jeung salah nya kadang kasalahan mah urang teu bisa dihindari tapi tetap kurang boga keimanan mah jalma anu beriman mah salatna tetep sok bae gawe salat tadinya wajib adus kabeh salat upamina atawa aw zakari akhara
ngasupkeun hasapahna kana zakar jalma sejen hareuy tah kana zakarna jalma sejen ngadu zakar ngadu tiang listrik ngasupkeun ku gede-gedena eta meurlian ciki nya ku sering-seringna aya nu kaluar kana eta liang lain ciki bae lain naon goanya ku sering-sering mah atuh loncer meureun kurang ge asup ieu di dia aya lapanna al zakarin akharon atau ngasupkeun zakarna kana zakar lalaki sejen asup eta tetep wajib adus kitu we urang lapan nyaho na wajib adus eta kusebab hiji upami tos rumah tangga atos bersengkama suami istri upami pamuda keluar mandi eta doa apa nya terus orang lagi itu doang duka kanu maot duka kanu anu hirup anu tos mah atau nabi ka budak leutik tah jadi hukumna dijelaskeun wajib adus wajib aya doa alus alal mar'ati ayeuna eta nerangkeun lalaki nya bobogaan lalaki hasafah asup kana naon bae kana dubur atawa napi kana farji rek dubur manehanana arek dubur sabangsana lalaki deui atawa napi rek farji hewan sato hewan atawa napi rek dubur hewan tetep wajib adus ayeuna wajib deui adus ka awewe sakira-kira aya anu asup kana farji awewe nyaeta zakar ti bangsa lalaki wajib adus sungguh pun sami we hata zakarul bahimah sanajan zakar hewan kuda gitu nya atanapi embe atanapi kebo eta awewe aya asup kana zakar kana farjina zakar baik eta zakar sabangsana manusia di atas nabi atau hewan tetap awewe eta wajib adus wal mayyiti wasabi ala zakaril mawlid fi duburihi atas nabi zakar mayit masukna ya aya dong mun ibu mah ieu coba ieu teh keur pamajikanana coba ieu nya di Pulasara eta na heuras bae gitu nya orang bawa kaya dilaksanakan gitu tah tanggung jawab dah mana kurang pernah majikan coba tinggalkan gas di dalam gas eta wajib adus awewe sanajan ku mayit zakar mayit asupna ieu dia aya lapanna sanes ngayang-ngayang bisi aya kasusna kitu ya kumaha ge iwali kitu kan bisa leumpeuh bisa aya gas waknya bisa nagihan gitu nya bawa itu mah jadi bungkus lagi hese ya begitu ditilam itu mah kudu heudas bae walaupun gitu ini ya gas we majikan tinggalkan coba ya baik harus tinggalkan tos majikan gitu tah eta ka awewe sanajan mayit ya tos maot eta awewe wajib adus atanapi zakar hasabah budak leutik lalaki budak leutik umur 4 tahun umur 3 tahun can balik lah can tamis deh tetep bae eta awewe budak leutik keur diasup kira-kira itu gituan kamu zaman kuari aduh zaman kuari kade zaman kuari bisik gitu nya aya nyaho kana hukum apa karena hukum adus beda adus biasa sareng adus wajib beda ari adu wajib mah kudu diniatan aja rata sakabeh badan jadi terangkan bab adus kumaha tata cara adus eta mandi bahasa Jawa adus atanapi nya eta farji awewe kaasupannya eta ku zakar budak alit tadi tetap wajib adus
au zakari atanapi nyaeta ku lewat dubur atanapi lewat zakarna tah kumaha eta tetep wajib bae lalaki sami bae upami ka awewe leutik sami bae wajib adus atanapi kana duburna lalaki leutik budak leutik wajib adus pokona mah lewat dubur atau lewat larji sami bae wala yajibu i'adatu ghusl mayyit. Kumaha eta masalah si mayit anu geus diadusan tadi apakah wajib diadusan deui dipandian deui wala yajibu i'adatu ghusl mayyit. Teu wajib ngabalikeun deui kana adusna si mayit ya anu tos di kubaran ku pamajikanna teh teu wajib. Teu wajib diadusan deui wajib ge kana hirup ka pamajikanana. Tah eta anu kahiji tos beres ayeuna sabab wajib adus anu nomor kadua nyaeta khurujul maniyyi. Anu kadua nyaeta anu diwajibkeun adus ku agama ketika keluar mani. Eta wajib adus rek kaluarna ngahaja atanapi kaluarna teu ngahaja lewat mimpi eta wajib adus. Wajibnya wajib sangajan henteu jima gitu. Anu tadi jima sangajan henteu keluar mani tetep patokanna upami aya masukkeun masalah kana kerja yang kana dubur wajib adus. Ayeuna keluar mani sangajan teu jima wajib adus. Wajib. Capruk aja. Tah ieu keluar mani baik ngahaja maupun teu ngahaja eta wajib bae model ngimpi atau wajib rek ka lalaki rek ka awewe keluar mani mah eta wajib bae wal haidu wan nifasu wal wiladatu secara singkatna anu nomor katiluna nyaeta haid. Haid ketika awewe haid suci eta wajib adus. Anu kaopat nyaeta wan nifasu nipas. Ieu ka awewe. Anu kaopat nyaeta nipas, nipas nyaeta getih anu kaluar sanggeusna ngalahirkeun. Sok aya getih deui anu nyusul eta getih nipas. Ini dibahas masalah nipas. Ieu mah keur ngabahas wajib adus ku sebab dina perkara di antarana nyaeta nipas. Ketika suatu saat eta getih nipas wajib adus. Wal wiladatu sebab wiladah ngalahirkeun satusna ngalahirkeun wajib adus. Tapi sok aya ya kagok dihijikeun bae wiladahna jeung nipas. Sebab percuma adus wiladah ge sebab aya getih deui anu nyusul satusna wiladahna eta getih nipas ya. Arek naon manfaat adusna santosna adus wiladah sebab teu kawajiban salat kira sebab aya getih nipas kana kana gitu teu naon. Tapi bagus nama sareng apa satos ngalahirkeun dos awaitul ghusla minal wiladati Allah taala upami istri anu kagenep nyaeta wal mautu maut eta wajib adus hukumna. Tah ieu anu genep perkara tina kawajiban adus ala rijali wa nisai baik ka lalaki maupun ka awewe anu genep ieu salah satu tasdaliku biha rijal wa nisau wa hiya dukhul hasabati tah anu tilu ayana di lalaki jeung di awewe mana anu tilu hiji nyaeta ngasupkeun hasabah bil farji tah eta mah
wajib adus baik kalau laki maupun kawewe wajib adus anu tilu perkara ieu nya rerenjengan antara lalaki jeung awewe anu tilu perkara eta dina masalah hasafah masukkeun hasafah kana farji jeung wa khurujul maniyyi jeung kaluar mani baik ka lalaki ataupun ka awewe rerenjengan anu tilu perkara ieu wal mautu sareng maot baik ka awewe maupun ka pamagat hukum maut wajib adus sareng adusan sareng hirup. Adapun anu tilu deui eta khusus pikeun awewe. Mana anu tilu deui masalah wajib adus anu tilu deui nyaeta haid, nifas sareng wiladah. Eta mah khusus ka awewe haid karena aya di awewe, nifas aya di awewe, kalahirkeun aya di awewe. Gas kesimpulan anu ngawajibkeun adus nyaeta aya genep hiji ku sabab masukkeun hasafah kana farji anu kadua ku sabab kaluar mani anu katilu nyaeta haid sebab haid nu kaopat ku sebab nifas nu kalima ku sebab wiladah kalahirkeun anu kagenep ku sebab maot. Rupina sakibat telah disampaikan kira-kira kemudian yang tidak punten dina sadaya kasalahan sareng katerangan anak khususnya para ustaz sareng kasapuhan mudah-mudahan ya alasan aya manfaatna tina saeulang apalkeunana pikeun ibadah urang sehari-hari. Urang tutup bae pamasan sasarangan ngaoskeun ayatul basmalah. Ayatul hamdalah alhamdulillah billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ilahi